salajengna tarjamahna. Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 168 dugi ka ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, hei sakabeh manusia, kulu mimma fil ardi halalang thayyiban, pek arajeun teh barang tuang tina naon-naon anu aya di ieu bumi anu hukumna halal oge anu zatna teh sae. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, jeung omat aranjeun ulah nuturkeun kana lengkah-lengkah setan, ulah nuturkeun kana bisikan-bisikan pangajak-pangajak setan. Innahu lakum aduwwum mubin, saestuna manehna saestuna ari setan eta teh musuh anu nyata pikeun arajeun. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i, sanyana daya sanes ari setan teh sok nitah-nitah ka aranjeun supaya migawe pagawean anu goreng, anu jahat. Wal fahsya'i, sarta setan teh sok nitah-nitah ka aranjeun kana migawe pagawean anu keji, anu jijik, anu buruk. Wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, jeung supaya aranjeun teh ulah nyarita tentang Allah anu aranjeun teu make ilmu. Jadi supaya ulah ngaco nyarioskeun tentang Gusti Allah. Ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, jeung di mana dicaritakeun ka maranehanana ka jalma musyrik, ka jalma kafir dicaritakeun sok tuturkeun taati naon-naon anu ku Gusti Allah parantos diwahyukeun, naon-naon anu ku Gusti Allah parantos diturunkeun wahyu Al-Qur'an. Qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi abaana, tapi maranehanana jalma-jalma kaum musyrikin, jalma-jalma kafir kalakah nyarita kuring sararea rek nuturkeun ngalaksanakeun naon-naon nu geus aya, nu geus nyampak di karuhun-karuhun kuring sadaya, di nenek moyang, kapercayaan nenek moyang, kapercayaan karuhun. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, sok sanajan eta karuhun teh nenek moyang teh teu nyaho naon-naon, da bodoh,
can aya pangaosan, can aya ilmu-ilmu nu katarima ku nenek moyang teh jeung teu meunang hidayah. Wa masalul ladzina kafaru jeung ari perumpamaan jalma anu kafir kama salil ladzi yan iku seperti jalma seperti penggembala ngageroan kana ingon-ingona la yasma'u illa du'a teu ngadenge sarua jeung teu ngadenge eta ingon-ingon teh angin lamun digero ku anu geus biasa panggero wanidaa jeung pangusir summum bukmun umyung fahum la yaqilun manehanana eta jalma anu kafir teh sarua jeung torek sarua jeung pireu sarua jeung lolong tina ajaran ti Gusti Allah teh fahum la yaqilun maranehanana da teu berpikir paeheun pikiranna oge da geus nutup dirina. Ayat 172 Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hei sakur jalma nu hariman pek aranjeun barang tuang teh tina anu sararae ma razaqnakum naon-naon geus dirizikikeun ka aranjeun washkuru lillah jeung praksing bersyukur berterima kasih ka Gusti Allah dipasihan rezeki. In kuntum iyyahu ta'budun lamun mah aranjeun ka mantena ungkul aranjeun teh ibadah. Ayat 173 Innama harrama alaikumul maitata saestuna daya sanes Gusti Allah teh ngaharamkeun ka aranjeun bangke. Di bangke-bangke sakur bangke binatang-binatang darat. Nah, ari binatang laut mah teu diharamkeun. Wadama jeung diharamkeun getih ya, masfuhah getih nu ngocor walah mal hinzir jeung diharamkeun daging babi wa ma uhilla bihi liwairillah jeung naon-naon anu dipencit tapi ngagorowokna teh mentakna ngadoakna lian ti ka Gusti Allah. Contohna bismi Uzza gitu, bismi Lata gitu, pepencitan anu nyamat bangsaning berhala Tuhan-Tuhan anu dianggap Tuhan salianti Gusti Allah. Pamanituro tapi sing saha anu terpaksa pisan wairo bagin teu aya sajenna tidak ada keinginan untuk memakan itu wala adin jeung teu kaleuwih deui fala isma alai maka eta mah teu dosa ari terpaksa pisan teu aya dituangeun anu sejen. Innallaha ghafurur rahim saestuna Gusti Allah Maha Pangampura tur Maha Asih.
Shadaqallahul azim. Urang langkung diperjelas aya dua tema. Kahiji ieu tentang masalah urang kedah merahatoskeun kana anu dituang, anu dileukeut gitu. Nah, baik ku aranjeun tuang. Dituang lamun benda padat, dileueut lamun benda cair. Tah anu diparentahkeun ku Gusti Allah sok tuang teh anu status hukumna halal. Halal mah nyaeta sangkut pautna sareng masalah syariat syar'i ya. Halal. Teras thayyib anu sae. Nah, thayyib mah anu menyangkut hubunganana kaitanana jeung manfaatna. Jeung manfaatna contona gijina, proteinna eta pakuat kaitna hubunganana sareng masalah thayyib gitu. Barang tuang boh tumbuh-tumbuhan, boh hewan-hewan gitu. Anu sae nyata anu thayyib, anu halal. Sabab loba manusia ngarekayasa tina halal jadi haram gitu. Contohna daun ganja teh halal dituang upamana di sayur mana naon da halal. Tapi di mana geus direkayasa kitu nya diperuntukkan jadi bisa nimbulkeun mabok gitu. Maka eta daun ganja lamun geus dirobah direkayasa sehingga lamun dikonsumsi jadi mabok, maka hukumnya jadi haram gitu. Sebab segala sesuatu anu dikonsumsi nimbulkeun haram, nimbulkeun mabok, maka hukumnya jadi haram gitu. Contoh sejen tangkal koka teu naon dituang da halal. Tapi lamun geus dirobah diperuntukkeun pikeun mabok, nu sok disebut kokain kan jadi mengkonsumsi kokain ya haram. Kan aya ganja, aya kokain. Aya deui kan anu mungkin barang asalna bahanna teu haram. Tapi dijieun upamana dijieun sabu-sabu. Dijieun morfin gitu. Maka di mana geus dijieun sabu-sabu, geus dijieun morfin, maka jadi haram. Gitu. Awal-awal nama kapungkurna justru asalna sok nyieunnan tinu anu sok ngamabokeun teh tina makanan nu enak. Anggur teh kan halal. Tapi tuluy dirobah, difermentasi gitu. Maka eta anggur jadi homer. Jadi arak. Jadi mabok gitu. Umumna seseueurna anu sok direkayasa ayeuna kiwari jadi minuman atanapi makanan anu sok dipake mabok teh asalna tina tatangkalan, seseueurna tina tumbuh-tumbuhan gitu. Ya teras anu sejenna mah tambahna aya tina bahan-bahan kimia gitu. Contoh aya anu tina
lem direkayasa bisa jadi mabok gitu. Kayak minyak cat, ya, terpentin jadi mabok gitu. Singkat nama sadayana rek naon wae bahana, erek tina ganja, erek tina koka, erek sabu-sabu, erek morfin, erek bahan-bahan tina terpentin, erek tina naon bae nu dijieuna bisa direkayasa pikeun mabok, maka sakabehna hukumna jadi haram. Tah ieu teh mangrupakeun musuh paling berat, ya. Jadi generasi manusia ayeuna di dunia, kaasup di Indonesia, paling ruksakna teh ku ieu tah, ku mengkonsumsi makanan minuman anu nimbulkeun mabok. Rek dimakan, rek diinum, rek disuntikeun, erek dihirup gitu. Tah kabehanana eta hukumna jadi haram. Jadi pelajaran ti Gusti Allah mah justru urang teh makanlah yang halal. Halal teh halal zatna gitu. Oge halal cara ikhtiarna, cara usahana. Margi aya anu haram zatna, nu tadi contohna segala sesuatu makanan, minuman disuntikkeun, dihirup, ya di naon anu matak nimbulkeun mabok, sabab ngaruksak akal, eta teh kan akal jadi ruksak gitu. Tuluy fisik jadi ruksak. Gitu. Tah eta haram zatna. Aya deui nu tadi disebatan kan, disebatan innama harrama alaikumul maitata, eta haram zatna, bangke haram, ulah peda eta hayam teh da karek paehna ge 10 menit can bau gitu, lebar kitu haneut keneh, angger we haram datos paeh gitu. Bisa jadi kan lebar ya hayam jago nu gede paeh itu paeh lain dipencit ye lebar da can bau, anggar we eta haram zatna gitu. Wadama getih, ya getih tina sasatoan teh ta anu mocorna disebat damul masfuhah, getih nu ngocor. Tapi hari getih nu tos nempel nu teu bisa dipiceun mah eta mah teu haram. Walah ma hinzir, daging babi, erek naon, arek tulangna, arek kulitna, da disebut sebagianana, tapi eta teh mewakili keseluruhanana, kasut minyakna, gitu. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, jeung sagala sasatoan anu dipencit teu nyamat jenengan Gusti Allah, nu disamat teh kalaka nu dianggap eta teh Tuhan-Tuhan gitu. Ya lamun contona di Makkah bareto gitu, sok nyamatna bismi Uzza, bismi Lata. Jadi disamatna teh Tuhan Uzza, Tuhan Lata. Jeung naon bae lah nyamat anu lain Gusti Allah, maka eta dagingna teh jadi haram. Contoh mencit pikeun dipersembahkeun ka Dewi Loro Kidul uluna, maka daging sakabehna haram, ka daging muning teh tah. Jadi lamun dibagi teh haram, teh kenging dituang. Margi tos dipersembahkeun jadi sasajen gitu. Kaye nu kahiji temana tentang masalah sok waranjeun barang tuang, barang leueuh teh anu halal zatna. Nya kitu deui kudu halal cara ngalana gitu. Menang duit atawa menang harta nu sejen dahareun, tapi duit teh menang mau.
eta cauk teh menang mauk, eta hayam teh menang mauk, maka dituangna jadi haram gitu. Eta haram cara ngalahna gitu. Menang mauk, menang korupsi, menang nipu, menang hasil tina renten, tina riswah, tina sogokan, menang rezeki tapi itu panyogok itu riswah haram tah dikonsumsi teh nya dikonsumsi teh rek dituang, rek dipake meuli baju, rek dipake nyieun imah, duit anu menang mau, menang nipu, menang korupsi eta teh digunakeunana teh jadi haram gitu. Jadi aya haram zatna, aya haram cara ngalahna usahana. Jadi nu urang kedah dilaksanakeun teh barang tuang minum memakai menggunakan teh kudu anu halal zatna oge halal cara usahana gitu. Nah ayeuna nu kadua pelajaran nu kadua wa idza qila tadi eta ayat 172 di mana dicaritakeun ka maranehanana ka masyarakat loba nalika Al-Qur'an nalika ajaran sunnah Rasulullah didugikeun maranehana ngaresponna ngajawabna kuring sararea mah rek nuturkeun kana naon-naon anu geus nyampak diajarkeun ku nenek moyang boh dina urusan akidah, boh dina urusan ibadah. Lamun dina urusan akidah eta disebatna naon anu nyampak di nenek moyang, contohna di animisme, kapercayaan nu geus nyampak di karuhun itu eta disebatna hurufat. Contoh mempercayai yen di laut teh aya penguasana salian ti Allah, aya Dewi Loro Kidul, tuluy di suguhan, tuluy di pentah gitu. Di pentah kaberkahanana sing loba lautna, di pentah supaya laut ulah ngabahayakeun. Tah eta teh hurufat. Percaya deui biasana contohna dukun sok nyamat anu ngageugeuh di Gunung Kidul, anu ngageugeuh di Gunung Kaler, mugia hadir ieu pun incung gaduh kapreogian. Mempercayai ayana kepercayaan nu ngageugeuh di Gunung Kidul, di Gunung Kaler, tah eta teh hurufan. Atawa leuleutik kanana geuningan sok aya kieu ieu teh aya kupu-kupu ka imah, aya manuk ka imah, aya kepercayaan teh bakal aya tamu tah hurufat. Nah hurufat tiaroh contona eta teh manuk kuncuing di sadang wae ti di lembur, tuluy aya kepercayaan saha nu rek maot gitu. Padahal pan pelajaran urang dina agama Islam yen anu nyabut nyawa mah lain kuncuing pan, tapi malaikat Ijroil diparentah ku Gusti Allah gitu. Naon-naon kepercayaan anu eta dugikeun ka disebutna ge kade ulah kitu pamalim na Sunda. Kade tah ulah diukna lawang panto sok nongtot jodoh. Nongtot jodoh teh naon? Naha hese jodoh atau teu ngajadi wae pan kitu. Tuluy ditudingkeun eta teh ku sabab sok diuk
lawang panto. Jadi kapercayaan anu dasarna tina hayalan eta teh disebut hurufan. Tina horofa artina ruksak pikiran, pantelogis sedikit. Da urang dina agama Islam kapercayaan teh tos jelas pun aya rukun iman. Kudu percaya mah ka Gusti Allah, ka malaikat, kana kitab, ka rasul, kana ayana poe kiamat, jeung percaya kana qada jeung qadar, ikhlas narima kana qada jeung qadar. Jadi agama Islam geus mere panduanana urang dina kapercayaan teh ulah ka mana meni kitu. Sabab lamun urang percaya contona kumaha cek talari karuhun, kumaha cek nenek moyang, dugikeun ka teu bisa diluruskeun deui, maka eta teh taklid artina tuturut muni. Nah, lamun urusan taklid dina urusan keyakinan, kepercayaan, ya disebut hurufan. Upami taklid dina urusan nyieun ibadah anu anyar disebutna bid'ah gitu. Kan loba bentuk-bentuk ibadah anu teu dicontohan ku Rasulullah, teu diparentah ku Rasulullah tapi dijarieun. Tah ieu mah pan urusan ibadah. Mun urusan ibadah mah disebutna bid'ah gitu. Kan kadang-kadang sok direkayasa deui gitu. Direkayakeun bae bid'ah ge da hasanah, da sae gitu. Tapi kitu gitu. Nya nepi ka iraha wae oge da eta mah bakal kembali kepada pribadi sewang-sewangan. Nah, dina kapercayaan teh rek nuturkeun kana dalil nu geus puguh aya na Quran, na hadis, na sunnah, atawa kapercayaan teh rek nuturkeun kana abaana, kana talari karuhun. Margi seueur kapercayaan torojolna tina animisme. Aya kapercayaan asalna tina Hindu, kapercayaan tina Buddha, kapercayaan tina agama-agama anu sejen. Kuduna umat Islam teh ulah kababawa kana kapercayaan Kristen, Buddha, Hindu, animisme, kepercayaan tradisi-tradisi. Jadi kuduna urang berpegang lurus kana Al-Qur'an jeung sunnah. Nya kitu deui ibadah teh kudu berpegang kana Al-Qur'an jeung sunnah. Margi aranjeun moal tersesat boh dina akidah, moal tersesat na urusan ibadah, lamun terus berpadoman kana Al-Qur'an sinareng sunnah Rasulullah. Pan Rasulullah tos pesen ka urang, taraktu fikum amroini lang tadilu ba'di abada ma intamasaktum kitaballah wa sunnatar rasuli. Aranjeun moal tersesat bawa urusan kepercayaan, bawa urusan ibadah gitu. Lamun aranjeun terus berpadoman kana Al-Qur'an jeung sunnah Rasulullah. Nah, lamun kaluar ti dinya itu bisa jadi ke dina akidah, kepercayaan jadi nyimpang. Dina peribadatan jadi kaleuwih gitu. Nah, sakitu penjelasan Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 168 dugi ka ayat 170. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.